Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang medar carpon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 7. Judul carpon anu baris kapidangkeun nyaeta Kang Mamad. Ya carpon teh saurna nyaritakeun nu kajadian anu nganggitna KS Kos. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ngagederna sora dulag munggah ngaguruh awor jeung sora nu keur walilat muji kaagungan Gusti. Hawar-hawar ti anggangna sakapeung sorana munggah atra sakapeung kadengena teh les-lesan pika keungeun mutuh matak menambah kakelar matak nyeblak sumeredet nungtun kaseuit kasuat-suat soteh ka kuring anu sedih prihatin lantaran titik-titik teu karasa cimata geus ngalembereh kana pipi rusras nemahan kagagas bati waas kamangsa anu geus lawas kanu geus nolas ninggalkeun nu keur nung gelis. Cek gerantes hate kuringan ukur ngahulang candekul nangkep tuur bari ngeceskeun sora dulag jeung takbir muji kaagungan Gusti. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Kuring muji dina hate muji kamurahan Gusti nu asih ka makhlukna di dunia katut akhirat. Nepi kalebaran taun ieu kuring masih keneh bisa kumulendang di alam pawenangan. Ari salaki kuring nepi kalebaran taun ieu teh geus nincak 5 lebaran. Ninggalkeun kuring jeung ading hiji budak lalaki nu dipika asih ku kuring. Tapi najan kitu kuring tetep muji kana kaagungan Gusti. Gusti nu ngusik malikeun urang sadaya da panutan kuring ge kituna teh iwal papasten ti Gusti. Pasti Gusti mau beunang dirobah ku manusa nu gelar di pawenangan. Ya Allah, Allahu Akbar. Mugi dipasihan kiat nggoning nahan cocoba. Tapi nah atuh bete benang dipapalerkeun di poho-poho teu poho eta sora dulag bet nambahan nalangsa nambahan kasuat-suat ebreh kacipta jeung kagambar adegan panutan kuring nu geus taya di kieuna. Moal matak kasuat teuing moal nyeblak jeung karareueung teuing dina maleman lebaran teh lamun panutan kuring maotna teh umum sacara batur mah. Puguh garingna heula bisa katungkulan waktu keur ngalepaskeun napas anu panungtunganana. Kacipta keneh 4 taun anu geus kaliwat waktu panutan kuring keur nyarande dina bilik deket pisan lawang ka dapur bari nyelebung-nyelebungkeun haseup ududna tas buka puasa anu panungtungan pi isukaneun lebaran. Cek manehna ka kuring harita. Duka kunaon ieu rarasaan akang teh? Nganalungse-lungse teuing. Eta mah wareg teuing tuang bae tembal kuring. Ngan sakitu-kituna kecap kuring harita anu panungtungan dikedalkeun ka manehna. Kaburu manten aya nu ngetrokan panto anu kabeneran harita teh teu ditulakan encan ge disahakeun. Ngan brai bae panto hareup teh muka sup tilu jalma nu samagreng pakarangna asup ka jero imah nu saurang terus nempelkeun congo bedilna kana beungeut salaki kuring sarta basana. Ieu ngaran Mamad teh? Sumuhun tembal salaki kuring bari ngadegdeg sarta katembong paromana ngadadak pias leuleus lir nu dipukul bayu. Ari kuringan ukur olohok mata simeuteun eukeur mah kaganggu ku budak ceurik hayang nyusu. Rumah sajen geus ngucang ngaceh tempat panonoban kaula ka tentara. Teu rumaos. Teu rumasa. Anjeun teh lain Mamad guru sakola agama teh. Sumuhun nemung da teu gaduh dosa. Tong loba omong.
cek nusa urang sarta telila salaki kuring pada ngarejengan tuluy di talian ku tambang teu bisa walakaya harita keneh salaki kuring dibawa ku maranehna kalawan teu dibere kasempetan pikeun ngabela diri. Kumaha rasa kuring harita teu wasa nyaritakeunana tangtu ku aranjeun oge kamaklum. Isukna kira-kira pukul 10 sabadana turun imbar di lembur kuring guyur lantaran aya nu manggihan mayit boloboran ku getih di kebon jagong. Beheungna meh sapat tapak titik-titik. Si horeng mayit Kang Mamad panutan kuring. Cipanon kuring nyalangkrung ngahalangan piomongeun saterusna ari ras deui ka waktu eta. Ti harita tug tepi ka ayeuna kalakuan kuring loba keneh ceurik, loba keneh ngabisu batan kuat nyarita. Karasa jadi tewasa ngucap iwal ti mindang tatanya ka diri pribadi alias ngomong sorangan. Kang Mamad, naonnya dosa? Tamat cenah ieu pamiarsa. Cincin garis miring Cibatu hiji Sawal 1377 Hijriah. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.